lawas kasumedang teuan kota nu dipikaman daya pani nengan urang tungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin orang di Sumedang waktu napa bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kota Sumedang buku paingan tik pabakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang. Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin orang di Sumedang waktu napa bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kota Sumedang buku paingan tik pabakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang ulah lali pangbalikan
menyenangkan pami anjeun jeung diwaran bikin nutup pandangan urang-urang anu satia padahal disatukan ngabagi cinta jeung geungeun
orang tepat waktu sampo anjen geget pisan manawi sanggate bade lali ka abdi lawan nganti nang sanyorangan aduh kak kantenan wis tertembang duhai rasa tambuk rasa cek asup hayang urang ulah kedah bisa deui cek kedah hayang urang nembokeun kasono cek lisan hayang urang ulah bisa deui duh hanjakan citra cintana ialah bukti dalam sono hanya kanu ngadamu ialah bukti dalam sono hanya kanu ngadamu abong kena tangkakina sulutna dikaparatkeun abong kena abdina sok mindeung bisa pirakeun hanjuang daun hanjuang isi salempang abdi salempang henteu tetepang ialah bukti dalam sono hanya kanu ngadamu ialah bukti dalam sono hanya kanu ngadamu solayong kapal udara seperti puntan bantingan sok abong kanu sangsara seperti pulang anting
pinter buah saninten saminten di parabatan Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan
kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patae janji nu ayeuna teu dengan tepung jodohna dinten kamari orang pahet saati pakai asi mau bade papisah deui dinten kamari orang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun wasna lebar lamunan nguntar harapan janji saati bade ngahiri ngimplan lamunan ngimplan impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patae janji nu ayeuna teu dengan tepung jodohna dinten kamari urang pahet saati pakai asi mau bade papisah deui dinten kamari urang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun wasna lebar lamunan ngumbar harapan janji saati bade ngahiri ngimplan lamunan ngimplan impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian lebar lamunan ngumbar harapan janji saati bade ngahiri ngimplan lamunan ngimpan impian nyimpai pasini henteu ngajadi
Anjeun kembang harapan Anjeun kembang impian.
tuyang bentang harta titipan diri salina tanda cinta datang tos tipus-tipusti disimpen jero hati.
kamari urang patepur anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patae janji nu ayeuna teu dengan tepung jodohna. Dinten kamari urang pahet sakti pakai asih mu bade papisah deui. Dinten kamari urang pasir mayasa nu akhirna keingan kantun wasna. Lebar lamunan ngetar harapan janji saati balik lahir. Nikah lamunan nikah impian nikah pasini nikah anjeun kembang harapan anjeun kembang impian. Dinten kamari urang patepur anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patae janji nu ayeuna teu dengan tepung jodohna. Dinten kamari urang pahet sakti pakai asih mu bade papisah deui. Dinten kamari urang pasir mayasa nu akhirna keingan kantun wasna. Lebar lamunan ngetar harapan janji saati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Turnai. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel biasa seperti video-video yang sebelumnya. Kita jalan-jalan lagi diiringi dengan lagu pop Sunda teman-teman ya. Oke, apa kabarnya teman-teman yang baru hadir nih, baru datang atau baru menemukan channel saya? Semoga teman-teman diberi kesuksesan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Yang berdarang, selamat bergabung dengan saya di channel saya. Oke, yang sudah hadir dari mana saja nih, semoga teman-teman selalu sukses. Dari mana ya nih? Dari Taiwan, dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika nih, dari Kuwait, dari Qatar. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan adanya channel saya. Ya, dilanjut dengan video jalan-jalan diiringi dengan lagu pop Sunda. Semoga teman-teman terhibur. Ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.